la nabiyya ba'da amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadayana wa sadayana ngalaksanakeun kana ngubah sok dilaksanakeun syukuri ngiringan iso mugi-mugi sadayana anu tos diisokeun anu teu araman Mama Isan Kayaan oge sadayana dulur-dulur urang anu teu araman dina ieu dinten berkah wasilah urang sadayana melaksanakeun tolak ilmu, mudah-mudahan aranjeunna sing diarahkan panyawatna sing dipaparihan kesehatan sing sehat jasmani sohat rohani oge berkah ieu diungan mudah-mudahan anu boga pamaksudan maksud halus sing dikabul ku Allah maksud goreng sing aya dina panghampurana Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mata ja'alaka bidhahiri mutamassilan fi amrihi wa rizaqaka fil batin al-istislam li qawlihi faqad a'dhamal minnata alaika. Mata ja'alaka dimana ngajadikeun Allah kamaneh bidhahiri dina dhahirna mutamasilan maneh teh jadi daek migawe parentah Allah di amrihi kana parentah Allah wa razaqaka jeung ngarizkian Allah kamaneh fil batini dina batin maneh al istislama kana istislam pasrah sumrah teungkut kalindungan tegedap keaminan hate nyarane teu nyarane kana naon-naon hate urang teu kabawa ku naon-naon dina hati urang sararea terus-terusan ngalaksanakeun sagala rupa parentah Allah bari hate urang teu condong ka salian Allah. Istislam li qahrihi kana pamaksa Allah pasrah sumrah kana naon sagala rupa ditanggukeun ku Allah sing inget eta teh pakon aqdoma mangka geus ngagungkeun Allah al-minnata kana minnah kana nugraha alaika kamaneh di mana-mana urang ibadah geus rasa tenang dohirna batina geus anteng ka Allah dohirna geus hebring dina tata carana mangka eta teh kudu bersyukuran ka Allah naon sababna
eta teh mangrupakeun anugerah Allah, mangrupakeun nugrah hati Allah, mangrupakeun hadiah daripada Allah anu kacida agungna. Aku sabalikna mafhum mukhalafahna lamun urang zahirna teu pati daek deukeut ka Allah, batina masih keneh ngaran cabang ka salian Allah, mangka eta oge ciri-ciri urang teh can dibere anugerah. Wow. Anugerah di dieu teh kancapna an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Artina an'amta nikmat-nikmat dirinya teh nyaeta nikmat daekna urang ngalaksanakeun ibadah, nikmat daekna urang ngalaksanakeun parentah, nikmat lempengna hate urang ka Allah dina nalika ngalaksanakeun parentah. Eta nikmat disebut nikmat pang gede-gede. Maka di mana-mana Allah ngajadikeun ka maneh, di mana-mana Allah ngajadikeun ka nu ngawangkong, di mana-mana Allah ngajadikeun ka nu ngadengekeun, kana nu ngadengekeun jeung ka nu ngawangkong ka urang sararea, ku Allah urang sararea dijadikeun dhahirna urang teh alus dina ngalaksanakeun ibadah teh, batina urang selalu pasrah ka Allah dina ngalaksanakeun ibadah jeung luar di ngalaksanakeun ibadah. Mangka eta teh pakon a'dhamal minnah alaika, Allah geus mere nugraha anu kacida gedena ka urang. Jadi anugerah ti Allah malain mangrupa mobil, anugerah ti Allah malain mangrupa terkenalna hiji jelema, anugerah ti Allah malain mangrupa dihormatna hiji jalma, tapi anugerah ti Allah mah nalika eta jelema ibadah soson-soson ka Allah, zahirna bener dina ibadahna, batina pasrah dina ibadah jeung salian ibadahna. Bahkan salian ibadah ge ketika jadi ibadah. Itu. Mata dina hikmah nu salajengna laisa kullu man sabata tahsisuhu kamula takhlisuhu. Jelema nu geus katempo taksisna, jelema nu geus diagung-agung ku jelema, jelema nu geus boga kaanehan di duniana, jelema nu geus hebring katempona, teu sakabeh lain hartina lain nu kitu kabeh teu nepi ka Allah. Teu sakabeh jelema anu diagung-agung di dunia, jelema anu disebut ikhlas di dunia, jelema anu hebring taksisna di dunia, santrina naruntuy di dunia, pengikutna loba di dunia, hartana loba di dunia, kamula takhlisuhu sampurna takhlisna mungku Allah. Teu sakabeh jelema anu di dunia mah dihormat ku jelema. Di dunia mah sagalaya, di dunia mah naon kahayang sagala nyampah, di dunia mah jelema tungkul kabeh ka eta jelema dibere taksis ku Allah tah. Kahususiatan. Khusus eta mah keur jelema nu kitu. Da teu sakabeh jelema kitu. Atawa aya jelema luhur kuta gede harta, atawa jelema luhur ku ilmu jembar ku panabisa, teu sakabeh jelema anu luhur ilmuna jembar panabisana eta alus sampurna takhlisna mungku Allah teu sakabeh. Berikut nu ngawangkong buat teh bahas. Tidak ya. Allahu a'lam bishawab.
Bismillahirrahmanirrahim. Wayajibu lan wajib naon kornuha ngabarengkeun niat hingga awal ligosli juz'in dina mimiti ngawasu hiji juz min wajhin tina pameunteun. Kumaha lamun dibarengkeun falaw qoronaha mangka lamun ngabarengkeun si jalma kana niat bi asnaihi nerapkeun niat teh di tengah-tengah apa cukup ya ari nerapkeun niat fardu wudu anu nomor kahiji teh nyaeta niat ari niat teh diterapkeunna ingda gosli awali juz'in min wajhin dina nalika ngawasu pameunteun. Itulah umpamana dina nalika prung urang rek ngawasu pameunteun, pas prung urang ngawasu pameunteun lain arek pas prung urang ngawasu pameunteun bareng dina hate kok ngucapkeun niat abdi wudu. Dina nalika urang prung ngawasu pameunteun dina hate kok ngucapkeun niat abdi ngaleungitkeun hadas leutik. Dina prung urang ngalaksanakeun wudu kok dina hate ngucapkeun niat abdi ngamenangkeun kana salat. Kumaha lamun ngadatangkeun niat tapi di tengah-tengah, misal aya jelema ngasukeun niat pas geus tengah-tengah sipeun teu. Misal dina nalika geus tepi kana kumis lah sebut. Maka eta kapa cukup niatna tapi wajabah jeung wajib naon i'adatu ghusli ma sabaqa. Naon i'adatu ghusli ma ngabalikan ngawasu perkara sabaqo anu kaliwat ieu perkara kana eta niat. Jadi henteu niat pas di dieu mah tapi niatna di dieu ngasukeun niat teh mangka eta niat direkeun cukup ngan kudu balik deui ka dieu naon dan niat dieu da ieu mah can ka kumah berarti da di dieu di rumah itu. Lamun dikatebalikan deui nya teu sahuduna wala yakfi jeung teu cukup naon kornuha ngabarengkeun niat bima sarta barang qoblahu samemeh eta juz samemeh pameunteun. Hate cukup ngabarengkeun niat samemeh pameunteun kaya arep misal keur ketemu keur kokocok keur naon deui ngonyusur nganiatan niat abdi wudu keur ketemu niatan niat abdi wudu. Kumaha lamun keur mumah biwir da biwir mah juz dina pameunteun meunang nerapkeun niat dina keur mumah biwir niatane mumah pameunteun eta Allahu a'lam bishawab. Kalau teh di situ kan nya simpan. Bismillahirrahmanirrahim.
Wallahu a'lam bishawab. Intabaro'a id adilapatin eta badalun jadi badal min id qoblahu tina id anu samemeh. Tabaro'a intabaro'a nalika lulubaran sa'aladina jalma-jalma utubimu anu dianutan anu dituturkeun air musa'u tegesna pirang-pirang pamimpin minaladina lulubaran ngajauhan ti jalma-jalma ittaba'u anu ngaluturkeun ayan karu tegesna jelema-jelema anu alalingkar ieu jalma-jalma anu nuturkeun illa lahum kana sasarna eta tegasna alalingkar ieu jelema anu dituturkeun illa lahum kana sasarna jelema anu nuturkeun wa qadru au jeung nyatana ningali eta jalma-jalma al adaba kana siksa wa taqatta'at jeung putus ampun ala tabarro'a wa taqatta'at jeung narima putus bihim kalawan eta jalma-jalma anu nuturkeun jelema-jelema anu dituturkeun tapi anu dituturkeun salah anhum ti eta jalma-jalma naon al asbabu pirang-pirang sabab awaslu tegasna hubungan alati anu kanat bukti ieu hubungan bainahum antara eta jalma-jalma di dunia minal arhami tina pirang-pirang kasih sayang wa mawaddati jeung siripikannya itu lepengan kacinta wa qala jeung nyarita saha alladziina jalma-jalma ittaba'u anu karanut ieu jalma-jalma law anna lana karotan law anna lana lamun sanyana eta tetep ka kaula sararea karotan ari balik deui rojatan tegasna balik lila dunia kana dunia pasti we aingah panatabarroa mangka pasti bakal lulubaran kami minhum ti eta jalma-jalma anu dituturkeun teh ayal manbuhina tegasna ti jalma-jalma anu kami ti baheula ti dunia keneh dituturkeun anu mana ayeuna mah geus waktu datang hisaban ti Allah geus waktu datang parentah Allah geus waktu datang hukum di Allah geus waktu datang katapan Allah di akhirat disebutna ieu jalma-jalma teh kalalabur teu tanggung jawab boro-boro mempertanggungjawabkeun batur manehanana oge ripuheun kama tabaroku sacara lalubarna ieu jalma-jalma minna ti kaula sararea al yauma dina ieu poe walau ari lapan lao eta litamani tuduh kana tamani wa natabaroa jeung ari lapan natabaroa eta jawabuhu jawabna lao kadalika nyakitu deui sacara naringalina ieu jalma-jalma aing rohum tegasna sacara ningalikeun Allah ka ieu jalma-jalma hiddata adabi kana banget siksana Allah wa tabaroa jeung ubar saabaduhum sapalina eta jalma-jalma min ba'din tina sapalina yurihim ningalikeun Allah ka eta kaum saha Allah amalahum kana pirang-pirang amalna as-sayyi'ata anu goreng hasarati
hasarotin tingkahna pirang-pirang tingkahna karugian. Halun yari lapan hasarotin eta jadi hal. Nadamatin tegasna pirang-pirang kana langsaan. Alaihim eta tetep ka eta alaihim keur ka eta jalma-jalma. Wa ma jeung teu hum ari ieu jalma-jalma eta bi kharijina kalaluar kabeh minan nari ti setina neraka. Banda duhuriha dina sanggeus asupna eta jalma-jalma kana neraka. Masih kene neraskeun ayat nu satu acana. Bang, yang pipis cenah ka mik. Masih kene nerangkeun ayat nu berhubungan sareng ayat nu satu acana. Dina nalika Allah nyarioskeun dina nalika Allah ngaberitahu melalui nabina Allah ngeunaan kawahdaniatan Allah di mimiti ayat wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Terus orang-orang kafir nanya ka Kanjeng Nabi Muhammad ngarasa kaget, Muhammad bener pangeran maneh teh ngan hiji. Lamun bener pangeran maneh ngan hiji, sok tunjukkeun dalil-dalilna ka kami. Maka dituduhkeun ku Allah, diturunkeun ka Kanjeng Nabi ayat inna fi khalqis samawati wal ardh tepi ka tungtung teu kalar kan lain hafid. Sabadana eta ayat diturunkeun ngan tong aneh dina nalika ayat tentang hijina Allah, dina nalika ayat tentang kawahdaniatan Allah, dina nalika ayat tentang kawasana Allah, dina nalika ayat tentang maha hebatna Allah, tentang kasampurnaan Allah. Ayat-ayat Allah diturunkeun ka jelema, tapi loba jelema anu teu percayaeun, bahkan loba jelema anu ngamusyrikeun ka Allah. Disebutna jelema aneh. Maka Allah nurunkeun deui ayat naon wa minan nasi. Di antara jalma-jalma mayyatakhidhu min dunillahi andadan. Jelema-jelema anu banget goblokna gitulah. Jelema-jelema anu banget edanna. Jelema-jelema anu banget burungna. Jelema-jelema anu banget teu molona ngabangetkeun teh. Ieu ayat paminan nasi teh hadil ayat warodat lisnya dhammi ma waqa'a mim ba'di bani Adam. Ngangat gede ku ngagedekeun ngagede-gede perkara anu tumibah di anak Adam, di jelema, di urang. Geus datang ayat-ayat kakawasan Allah, geus datang tanda-tanda kakawasan Allah, geus datang sagala rupa perkara anu nuduhkeun kana ayana Allah, tapi loba keneh jelema anu can yakin, loba keneh jelema anu can percaya ka Allah, loba keneh jelema anu ngaduakeun Allah. Maka di dieu wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada. Di antara jelema-jelema aya jelema-jelema anu ngalap ka Allah teh andad. Andad teh nyata sekanca rewang atawa bandingan Allah. Anu mana eta jelema-jelema teh kana andad teh yuhibbunahum kahubbillah. Sa jelema-jelema eta mika cinta kana eta andad teh sacara mika cinta ka Gusti Allah. Jelema-jelema mahabbah kana eta andad teh sacara eta jalma-jalma mahabbah ka Allah. Anu mana eta
eta jalma-jalma walladzina amanu tapi aya jalma-jalma asyadu hubbal lillah anu mana jalma-jalma anu iman mah nyata banget cinta ka Gusti Allah. Walau taro jeung di mana-mana ningali maneh Muhammad gae wala alladzina ka jalma-jalma dolamu anu darolim ieu jalma-jalma idh yarawna dina nalika naringali ieu jalma-jalma al azaba kana siksaan annal quwwata kana sanyana kakuatan eta lillahi milik Allah wa anallaha jeung sanyana Allah eta syadidul adabi anu banget nyiksana. Padahal sabenerna mah kaeta jalma teh teu cukup geus cukup ayat-ayat Allah ngan agung kacida jeung agung merenya ngan kacida pisan aya jelema loba keneh aya jelema anu banget bodoh banget dongo dina nalika datang ayat-ayat Allah masih keneh can percaya ka Allah. Padahal maranehanana lamun tema maranehanana nyaho tentang siksaan Allah mangka pasti maranehanana bakal leuwih percaya ka Allah. Jadi rek percaya ka Allah teh ngadago-dago disiksa ku Allah. Sedengkeun geus disiksa ku Allah nah lain tiba ukur percaya ngan ukur percaya jeung hanyakal gitu. Wa ittabaru alladzina tabahu minal ladzina tubi'u jeung padahal maranehanana dina nalika walau taro alladzina dolamu id yarawna id tabaru badal dina harti lamun teh mah eta jalma-jalma nu zarolim teh nyaho dina ringali dina nalika tabaro alladzina tubi'u dina nalika lubarna jelema anu dituturkeun ka jelema anu nuturkeun dina nalika lumpatna jelema anu dituturkeun lumpat ngajauhan ti jelema anu nuturkeun kunaon make lumpat ngajauhan ti jelema anu nuturkeun sabab nu ditaluturkeun oge bingungan mikiran kumaha hisaban maranehanana anu mana jelema-jelema kafir dina waktu harita nuturkeun ruusa hartina para pamimpin geusan teu percaya kana ajaran Muhammad geusan teu percaya kana piwuruk-piwuruk ti Kangjeng geusan teu percaya kana sagala rupa papatah anu dongkapna ti Allah melalui Kangjeng Rasul. Padahal sabenerna lamun maranehanana yakin lamun maranehanana nyaho eta jelema-jelema anu dituturkeun ku maranehanana teh pasti dina suatu saat mah bakal ngalubarkeun diri ti maranehanana. Naon sababna? Sabab maranehanana oge mempertanggungjawabkeun pembangkangan terhadap ajaran Rasulullah gitu. Jadi ari nuturkeun teh kasaha tuh? Nuturkeun teh kudu ngan kade salah nuturkeun. Ari nuturkeun kudu kasaha tuh? Nuturkeun anu nuturkeun. Ulah nuturkeun anu teu nuturkeun. Cara urang. Urang nuturkeun guru urang nuturkeun guruna, guruna nuturkeun guruna, guruna nuturkeun guruna, nuturkeun guruna, nuturkeun guruna. Nuturkeun tabiin nuturkeun atba tabiin nuturkeun tabiin nuturkeun sahabat nuturkeun saha nuturkeun Kangjeng Rasul nuturkeun saha nuturkeun parentah Allah anu ditepikeun ku Kangjeng Rasul. Nalika urang nuturkeun kanu lain anu nuturkeun mangka eta urang bisi sasar tadi eta aya kalimat ieu nya aya kalimat poho deui teu rek ngawang naon dah. Jadi nuturkeun teh kanu nuturkeun
ulah nuturkeun kanu teu nuturkeun. Lamun nuturkeun kanu teu nuturkeun akibatna bakal kumaha? Tah ieu dina nalika urang nuturkeun ka saha? Hampura. Ka Paulus misal anu ceuk kayakinan urang mah eta teh kaya Paulus teh teu nuturkeun dina nalika urang nuturkeun saha? Orang-orang Hindu misal anu ceuk kayakinan urang mah orang Hindu teh teu nuturkeun mangka eta urang nuturkeun lain kanu nuturkeun. Dina nalika urang nyokot hiji perkara, nyokot hiji amalan meunang sanad ti guru we misal ieu. Mangka eta amalan urang teh berhasil urang tina nuturkeun anu nuturkeun. Torojol we aya hiji jelema ngimpi. Ari ngimpina ngimpi riwan atawa ngimpi jol ti juring. Dibere naon? Dibere ajian. Ajianana syarat asal 7 poe 7 beuting ulah mandi. Terus deui naon? Aya puasa sataun campleng teu eureun-eureun ti beurang ti beuting. Tah eta mah nuturkeun anu nuturkeun, nuturkeun anu teu nuturkeun. Da haram puasa sapoe sabeuting mah. Dan disebut mati geni teh lain puasa sapoe sabeuting. Puasa sapoe ngan buka saeutik dina magrib tiba ukur cai sakecelak kitu lain. Ari puasa teu buka-buka mah eueuh ti dituna kasup kana paharaman eta teh. Sabab naon? Teu diparentah ku Rasul urang pikeun nyiksa awak sabenerna. Tah urang sararea dina nalika Allah nerangkeun tentang ayat jelema-jelema baheula anu nyaritakeun lubarna para pengurus, lubarna jelema-jelema anu ditaluturkeun ku eta jalma-jalma, mangka urang sing ingat, sing hati-hati dina nuturkeun, sing hati-hati dina beragama, sing hati-hati dina ngadengekeun fatwa. Urang pan ayeuna mah geus jadi YouTuber. Urang pan ayeuna mah geus jadi jelema anu sok muka internet. Sedengkeun dina internet bermacam ajaran, bermacam madhab, bermacam naon, bermacam paham anu loba datangna ka dinya. Urang diajar, urang ibadah, urang ngalaksanakeun naon? Ngalaksanakeun taklim neangan pangarti dina internet. Sementara dina internet eueuh nu mempertanggungjawabkeun kadang-kadang mah. Sawarehna mah tiba ukur naon? Hayang ngaramekeun sosial media supaya aya uah we kitu. Torojol we aya fatwa-fatwa misal ye dina internet misal Mang Eret wadduha wal laili idza saja ma wadaka rabbuka ma wadaka hode walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yutika rabbuka fatardo alam yajid gayatimang wa wajadaka dolan fahada. Hei Muhammad maneh teh kapangiku kami dina kaayaan dolan kasasaran. Disebut weh Kangjeng Nabi teh samemeh jadi nabi mah sasar. Aya lin internet aya kitu lin. Mangka eta urang geus nuturkeun lain anu nuturkeun. Ari Kangjeng Nabi ti iraha diangkat jadi rasulna. Kangjeng Nabi ti iraha diangkat jadi nabina. Kangjeng Nabi diangkat jadi nabi, Kangjeng Nabi diangkat jadi rasul teh di memeh ieu dunia diciptakeun. Kangjeng Nabi diangkat jadi nabi, Kangjeng Nabi diangkat jadi rasul teh di samemeh Nabi Adam diciptakeun. Kumaha buktina? Waktos Kangjeng Nabi Adam ditiupkeun roh ku Allah. Torojo teh Kangjeng Nabi Adam pas beuntak teh ningali kana naon? Catatan ti Allah aya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah samemeh dilahirkan geus jadi nabi Kangjeng Rasul.
Sedangkan aya fatwa misal jelema nyebutkeun yen urang ngalaksanakeun muludan teh memperingati kesesatan Nabi Muhammad mangka eta fatwa teh sesat salah. Tadi dia pentingna jelema anu nyaho, jelema anu ngaji kudu ngiluan maneh lain kudu ngabandungan, tapi kudu ngiluan maneh di Bandungan batur. Ulah tepi ka mangedet ngadengikeun fatwa-fatwa nu aya dina internet sedengkeun misal alhamdulillah bismillah. Pangarsakan haji jamaah teu ngupload na internet misal jelema-jelema anu elmuna pinuh teu ngupload na internet teu boga situs saeutik-eutik canda teu gaul mangka eta jelema-jelema anu kids zaman now bakal sasar ka dituna naon sababna nuturkeun anu sasar. Hah? Gitu teh sok we nyepang. Maka ti ayeuna mah kuduna mingguan di Taluk Agung alim babatan alhamdulillah ya Allah itu nya. Jadi penting teh sosial media teh penting keur naon keur nyebarkeun agama, keur nyebarkeun ajaran, keur nyebarkeun fatwa, keur nyebarkeun jangjang Islam, keur nyebarkeun sagala rupa perkara anu manfaat dina Islam supaya batur lieur pan batur teh tujuanana ngayakeun sosial media teh lain keur ngancurkeun urang lain. Torojol aya sosial media, torojol aya HP, torojol aya PCD, torojol aya DVD, tujuanana kenaon aya TV DVD teh keur supaya jelema nonton dengdek kana TV tepi ka poho kanu nyieun TV ka hakikat nu nyieun TV keur supaya jelema jadi dengdek katipu komo tepi ka katipu ku layanan bokep teu katipu ku film-film anu teu ceureuh katipu ku tayangan-tayangan anu teu puguh terus jelema teh beuki jauh ti Allah. Tadina mah rek nipu geuninganan kudu ditipuna dipake naon? Dipake alat keur ngajungjungkeun keur motongkeun eta tipuan. Ngalungkeun TV ka dunia teh keur nipu ari efek teh kudu ditipuna teh dipake weh jelema-jelema anu nyaho kana pangati bari boga modalna barogaeun golomang TV. Agim boga golomang TV pangarsa Habib Rizik boga golomang TV saha deui Buya Yahya gaduh golomang TV batur mah gede pan modalna leuwih. Nalika geuninganan teu hasil ku tipu eta mah lompat kana Facebook, lompat kana YouTube, lompat kana internet ngahajar ngasupkeun tipuan teu hasil keneh da geuninganan para naon anu ngalarti teh sarua lompat ka dinya keur motongkeun eta tipu daya mangka eta tipu daya teh terpatahkan. Lain kieu keur naon ngupload video na internet loba gaya. Weh loba gaya sawarehna. Nya sawarehna aya loba gayaan. Ngan lamun jelema anu ngarti cicing wae teu ngilu anclug di dinya mangka tong ngarep-ngarep anak urang nu teu wauh kana ngaji pangajian di dieu. Nu wauh pangajianna teh anak urang mah di dieu tah. Bisi teu nyaho. Gitu tah mah. Wauh pangajianna teh anak urang mah di dieu. Tong borok itu di Mang Idun mek rekan batu ngadenge nu dengekeun naon? Pengajian saha? Asep Ridwan, ajengan Ridwan teh anu make tunjukkan kemana. Rek ngadengekeun kitu urang terus lain kitu. Justru urang nu kudu hudang keur merangan anu kitu, lamun teh mah anu kitu dianggap teu urang salah misal. Anapun batur, keun wae batur mah. Itu nya. Har. Tina aladina tabangu waladina tubiu teh jadi kadinya. Intina jelema-jelema anu nuturkeun, jelema anu teu nuturkeun, mangka eta nu dituturkeun teh kabeh lubar ti jelema-jelema anu nuturkeun. Moh urang mah boro-boro ngurus maneh ceuk jelema-jelema anu dituturkeun teh. Ceuk pendeta Yahudi waktu harita Jeung pendeta Nasrani waktu harita anu ngob jadi koprol ka Kangjeng Nabi. Hei, ulah nuturkeun Muhammad, tuturkeun mas saya. Ulah nuturkeun Muhammad, tuturkeun mas saya. Dina waktu poe kiamah mah eta jelema-jelema teh lalubar tina naon?
ti jelema-jelema anu nuturkeunana naon sababna sabab maranehana lagi mempertanggungjawabkeun ladang pembangkangan manehanana terhadap Kangjeng Rasul gitu. Maka cek jelema-jelema anu nuturkeun teh kumaha lawan nalana karotan. Aduh hayang teuing urang balik deui ka dunya. Lamun teh mah urang bisa balik deui ka dunya teu hayang teuing aing aku nuturkeun jelema kitu. Ngan hanya kalawana lauli tamani hartina mustahil tina munah hese buktina. Geus leuntas ka akhirat hayang balik deui ka dunya Gusti. Hanya kal kenapa hanya kal urang teh hanya kal kunaon hanya kal hayang balik deui ka dunya lamun abdi tiasa uih deui ka dunya abdi moal daek nuturkeun jelema-jelema anu aredan eta anu disacara maranehanana teu mempertanggungjawabkeun ladang maranehanana ngajak ka abdi dina waktu baheula. Nah, ulah dituturkeun. Wallahu a'lam bishawab. Hasaratin alaihim wa ma hum bi kharijina minan nar. Maranehanana teh dina karugian alaihim wa ma hum bi kharijina minan nar. Lawana lauli tamani tapi maranehanana anu nuturkeun jeung jelema anu dituturkeun bi kharijina minan nar wa ma hum bi kharijina minan nar teu bisa kaluar tina seuneu neraka. Itu bisa kaluar tina seuneu neraka kumaha? Langgeng terus. Ngeprok dina neraka ngan silih salahkeun gitu terus. Gara-gara maneh urang ka neraka. Gara-gara maneh. Itu wallahu a'lam bishawab. Santai. Usikum bayyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahmna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Maulaya sholli wa sallim abada ala habibika khairi khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minna awali muqtaimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamda syakirin hamdan naimin hamda yuafi wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tadda walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin
wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarital ardu wa man alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbatil lana fi dinina. Tawassalna bi ta'alumin tawassalna bi ta'limin antarzuqannal wasi'ah wa antarzuqal amanah. Sallallahu rabbul alamin bin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin. Ayo po. Wassabihi ajmain. Sallallahu nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Al-Fatihah.